Iyo pemandangan nu aya di Curug Layung teh di Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, di Lembang, tingali kau sebelah timur. Pemandangan mun arenda mata gantung tingalieun, carita Abah, dedengeun, nah Abah angklung-angklungan deui, suklak sikluk Abah atrok-atrokan jijik ka gunung. Parongpong, Curug Layung, dah Abah anjing keresek. Capek Abah teh atrok-atrokan. Abah mah dinikmati we, disyukuri Abah mah mugo masih dipanjangkeun yuswa. Ngamangpaatkeun sisa-sisa umur Abah mah mumpung sehat. Nah kadulur-dulur kawargi-wargi pami hayang terang pemandangan di Curug Layung tinggal tuh sebelah wetan ini arenda mata gantung tingalieun gantung dengeun sarita Abah Abah nyarita teh siap-siap nyarita aya Abah aya di Curug Layung. Aduh Abah aduh tigubrak Abah alhamdulillah tigubrak lur geuningan aduh yo ngeuring nyepelankan takal ini Abah alhamdulillah Abah mudah-mudahan kadulur-dulur kawargi-wargi dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota partisipasina tonton video Abah saterasna. Abah perjalanan masih panjang mata gantung tingalieun gantung dengeun Abah nepikeun ka lapuh aduh ampun. Tah video Abah nepi ka dieu heula, selanjutna tonton deui ke Abah bakal ngademel deui video anu selanjutna. Lah dia. Kali bisa buka